Wahai sudaa litasili syai'in dina sakira-kira si jalma ngadua pikeun ngahasilkeun sesuatu kadap ibalain sapertoskeun nolak balai ti eta si jalma fi baqiyati umrihi dina sepanjang umurna atau ngahasilkeun kabutuh hayang kawin hayang naik kelas hayang menang rezeki jeung sabaksana we jalabatna kafaihi la samai mangka dina cara ngaduana cara ngangkat pandanganna teh ku cara dampal pandangan diarahkeun ka langit diarahkeun ka langit bade kieu mangga bade kieu mangga ieu ge sarua haduaman kibae kecuali na istisqa manaon katingali keleng na istisqa teu kudu kieuan keur sholawat ya nabi salam alaika lah teu kudu kieuan mah diki gitu. Nu kieu mah katingali karek mah dina istisqa luar kasailil adiyah mah jiga dina kunut haduaman kibe pikihnya awali rob ibalain atawa ngadua pikeun ngahilangkeun bala waqabihi anu terjadi ja'ala zohrohuma ilaiha maka tongongna eta mah diarahkeun ka langit kieu diarahkeun ka langit jiga dina kunut nazilah Allahumma anfa'anna al-ghalaa wal wabaa wal balaa ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min biladil muslimina amah kieu kasama tongongna ka langit lain kieu mah jeblagan tapi kieu tah naon kieu wa yukrahu arabu li khatibin halata duai makruh pikeun seorang khatib ngangkatkeun dua pandangan ketika ngadua seorang khatib ketika ngadua makruh ngangkatkeun dua pandangan kumaha tuh tangan khatib ketika ngadua cicing we nya lamun nyekel tongkat we lamun teu nyekel tongkat kumaha nyekal mimbar we kitu malah mah dina kitab Fathul Jawad wa zada fihi Ibnu Hajar nambahan dina kitab Fathul Jawad wala yusannu masul wajhi wa ghairihi ba'da kunut dina sabada kunut teu disunahkeun ngusap beungeut wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam teu sunah ngusap beungeut langsung we kumaha sujud balqala jam'un bahkan sagolongan ulama mengatakan yukrahu mashu nahwi sadri makruh ngusap dada kembali kanu tadi makruh pikeun seorang khatib ngangkat pandangan ketika ngadua dan tinggal di dasarah wala allama dzukir min karahati rob ilahu fi ghairi khutbatil istisqai makruhna seorang khatib ngangkat dua pandangan ketika ngadua teh pikeun lianti khutbah istisqa amma ya faqad sarrahu anapon khutbah istisqa pikeun seorang khatib oge jamaahna ulama geus mertelakeun bisunniyati dalika kalawan sunnahna raful yaden dina keur khutbah istisqa mah lebah ngadua khatib ogenan sunnah ngangkat dua pandangan malah mah kumaha luhur ngangkatna teu nepikeun ka katingali keleh hartos